Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abah dina wengi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtosna ge anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca abah, wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan, biasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugi ka kesaruhan teu kapanggih mah leos we pamardaka neruskeun deui lalampahanana. Da maksud tadi oge manehna teh rek ngadatangan nu jadi lanceukna di lembur panenjoan nyaeta Ki Surdi anu geus jadi aki kukutna si Ani. Dumeh geus lawas teu pisan patepung geus ngarasa sono nu arindikieuna. Duit kadinya nya kanca. Mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana Bahrowi kebat lumpatna teu sirikna notong-notongkeun maneh. Eureun-eureun soteh sanggeus jauh ngaliwatan lembur Cisaat. Reg manehna ngaraneg koloyong muru batu nu ngadungkuk sisi jalan. Gek manehna diuk minangka ngareureuhkeun heula kacape. Panon manco ka urut tadi nu kajalanan ngarasa curiga bisi pamardaka terus nyusul. Atuh mun teu terus ngudag itung-itung bari ngadaguan Sudinta we jeung Ardasim. Manehna yakin yen pamardaka teh kanu duaan mah moal dek terus ngaganggu. Lantaran ari batur-batur nama sanyana ngan kabawakeun ku manehanana jeung pamardaka teh taya pakuat pakaitna. Tacan ge pepes kesang Sudinta jeung Ardasim geus tembong ting peceng heul teu lumpat tapi ngagardi gerusuh. Ari srog ka hareupeun Bahrowi ari celengkeung we Ardasim ngan hanaha. Teu puguh akama bet ninggalkeun. Kurang-kurang milik mah hanteu tah kuring duaan teh pasti we bakal ngababatang. Ardasim bari ngararet ka Sudinta. Wah kamaraneh mah mana naon si Madaka teh. Ieu nu matak kambalecet we dewek teh ngejat. Wah teteh euy. Berat keneh si Madaka teh. Ongkoh dewek. Sanyana mah geus beak tanaga we tadi teh. Basa di pakalangan aduh hayam. Mun tanaga teu keneh mah cadu teu make jeung mundur. Haram we kudu ngejat mah dewek teh. Bahrowi ngahuntu micen ka era. Geraheun teu nanaon ka. Cek kuring ge kurang-kurang milik mah. Hanteu kuring jeung Inta teh. Tang tu moal bisa nyusul ka dieu. Ardasim saruana deui pada-pada ngahuntu pacatrek. Wah, nah kumaha gitu? Si Mardaka teh kecilai. Bahrowi nanyana kaget, malah gegedena mah teu percaya. Lantaran manehna geus cukup bisa nganyahokeun kana adat pangadatanana pamardaka. Nya, keun aku paribasa ka pur kuntul kari tunggul, lar gagak kari tunggak.
teu aya akanya kari aya kuring duaan, kurang-kurang nama. Nah terus narajang deui kitu sim Bardaka teh, da sim. Kan tenan we, ngan untung we bisa dipereuhkeun nya eta. Rupana manehna teh aya untupan baris meunang, da balecat we lumpat. Ardasim ngabohongna teu leum-euleum. Wah, nya syukur we salamet mah. Duh, tadi mah dewek, lamun seug taya nunulungan. Meureun leungeun dewek ayeuna teh geus puntung deuleu. Bahrowi bari ngabiri-gidig. Ae, kutaan. Saha cenah Kak? Sudin teh kaget. Nya teuy. Da teu kanyahoan saha-sahana. Mata kagetnya. Eta naha teu katempo jungkarangna Kak? Ardasim leuwih-leuwih ngariuk kagetna. Oh nyeta, teuing. Da memang dewek oge helok. Teu kaharti ku ati, teu kahontal ku akal. Aya nu andon suka bebela, bari teu kanyawan jirimna. Bahrowi ngajelaskeun. Bener ieu mah matak helok. Buah-buah mbah nu ngageugeuh di ngadadak gorobas teh aya nu disada di nu bala. Atuh lain deui ting korejatna Bahrowi katut baturna. Jurung-jurang tiluanana laluncatan. Bari beungeut ting puringis. Komo Ardasim mah sungutna meni calangap. Puguh keur ngomong ngadadak eureun kagareuwahkeun kunu pikareuwaseun. Kabeh beungeut manco kanu bala kencaeun jalan. Bari siap rek ngalakukeun lengkah 1000. Lantaran sangkaanana museur ka pamardaka anu terus nyusul-nyusul. Nah atuh ana pecenghul teh bet matak olohok ngembang kadu. Ane nyurung kuih tinu bala bari alangah elengeh. Katayap manehna nyampeurkeun bari teu woleh nyarengeh. Mencerong kanu kerting polohok hookeun. Ai. Ngadon nutur-nutur sia teh ka aing. Bahrowi jojo nyentak we. Dumeh pangrasana diheureuyan ku Andi nepi ka mata kabur pangacian. Bapa mah bet gede amak geuning. Andi nembalan bari ngahehe. Lelewana bangun nu teu neung naker, taya riuk-riuk nu sieun. Atuh. Nah sia teh make terus nutur-nutur. Hayang dipeupeuh urus sia. Bahrowi kalah ka beuki nafsu, dumeh mireung pamolahna Andi, kalah ka terus cecengiran. Bapa mah lain nganuhunkeun, kalah karek mapag geuningan. Andi nyaritana bari merong. Ai. Kunaon sih tah? Kucemplang kacemplung teuing ngomong teh. Hah? Nah yang disurilam sungut sia teh. Bahrowi bener-bener nafsuna geus teu kaampeuh, boga rasa diheureuyan. Tadi diantep mah. Ya leungeun bapa tadi teh nyetang tuh we. Cara ieu. Andi bari ngacungkeun leungeun buntungna. Nah maneh tadi teh? Bahrowi ngadadak ngariuk kaget. Nya saha atuh Bapak? Andi beri karawak we. Nyokot batu. Heg manehna tetanggahan. Kabeneran di dinya teh aya tangkal limus keur meujeuhna buahan. Ret kana buahna aya nu nenggang hiji nyang celing. Benang. Andi ngagorowok bari ngabelewerkeun batuna. Tetela pamaledogra Andi teh mata kaget. Pluk we limus teh ragrag beunang pisan tengahna. Ai. Maneh nu tadi nulungan teh? Bahrowi beuki tambah-tambah kagetna. Teu nyana budak buntung teh wewesena mah helok. Maledog limus sakitu babarina. Komo nenggor leungeun nu tadi nyekal bedog mah. Andi lain ngajawab kana pananya Bahrowi. Olah. Nuh atuh jalu. Nah nya teu nyana. Geuning maneh ngabelaan ka bapa teh. Bahrowi kontan ngarontok ka Andi. Wah. Kumaha nya? Pikeun mulang tarima bapa teh jalu. Bahrowi rada-rada ngageuri nyaritana.
gampil pak. Nya asal kahayang Andi teh awe nu tadi ku bapak dicumponan. Andi teh laras-laras yang ku guru ka bapak. Andi bari neuteup ka Bahrowi. Bau jaluk. Sanajan teu dipenta oge. Hiap teuing. Tangtu maneh ku bapak bakal iwarah ilmu panemu sarta pangabisa. Moal kasar deui pangarti bapak teh diragrageunana. Lian ti ka maneh jaluk. Minangka ahli waris bapak nu ngan hiji-hijina. Lantaran bapak teh teu boga pisan anak. Hayu we ayeuna mah milu ka bapak. Bahrowi bari ngusap-ngusap sirah Andi. Radak pisan rasanya sarta dedeuna teh jol-jol ngancik we dina ati sanubarina. Ku kitu teh mah jasa Andi teh lain leutik-leutik. Da cacakan manehna teu ditulungan mah nya bakal buntung leungeunna teh. Pikeun manehna mah tangtu bakal jadi ngabuntut bangkong. Mugageun kalakuan pikeun usaha. Mangka-mangka usaha manehna teh ngan ngawungkul tina babadog rampog. Nu kacida pisan perluna ngabogaan susunan anggota badan nu sampurna dina harti teu tanpa daksa. Geus kitu mah bring arinit deui ti dinya. Sajorining lempang teh Andi mah teu pisan jauh ti Bahrowi. Tembong pamuluna giak naker lantaran cita-citana tangtu bakal kalaksanakeun. Kaki Surdi mah nu ngukutna sarta nu geus dianggap akina. Jigana teh geus teu inget-ingeteun acan. Atuh si Ruyuk nu tetep nuturkeun di luhur. Bareng neuleuh dununganana babarengan jeung jalma-jalma nu memang manehna apaleun keneh saha-sahana. Manehna teu ngayahkeun pamolah naon-naon. Terus we ngalayang luhureunana. Tempo-tempo manehna mumbul ka luhur bari teu repeh ngagelik lir nu keur nangtang hujan. Teu kungsi lila. Geus narepi kanu dijugjug. Horeng nu disebut gajah ngambung teh saeutik oge teu pantes disebut lemur. Teu kurang teu leuwih ngan aya 3 imah. Nungku ngariung, nu gedena ised we saeutik ti saung huma. Memang eta oge bogana nu ngadon nyaung-nyaung di dinya bari ngahuma. Nu asal-muasalna mah ti lemur Cisaat. Salian ti eta mah eueuh di bangunan. Iwati nu kadeuleu teh leuweung geledegan nu rembat ku kakayon. Mutuh matak pika keungeun sarta pika sieuneuh naker. Komo tempat Bahrowi mah masih keneh kudu terus nanjak nyorang rerembetan matak hese ngalengkah. Pantes pisan dipake panyumputan. Samborong Bahrowi jeung sabaturna teu bisa kasusud sarta kaudag lacak jahatna. Da puguh sasat nyumput di tengah leuweung geledegan. Persis aya dina suku Gunung Haruman nu tara kasaba ku jelema. Tapi pikeun Andi mah jajauheun kana sieun atawa keung. Ieu mah bangun nu kacidar sepeunana. Rasaan dipasirayakan we meureun. Ngan ari di dieu mah leuweung rembet leuwih geuman. Atuh pikeun si Ruyuk leuwih-leuwih matak nimbulkeun kabetah moal hese pangulinan sarta moal susah neangan hakaneun. Lantaran ti dinya teh ngemplong naker ka lembur Cisaat nu rendang loba hayamna. Ari pernah napadumukan Bahrowi teh di hiji tempat nu kacida luhurna sarta rumpil. Tapi ari palataran hareupna mah imahna estuning laning bersih ublug ablag. Atuh mun ditempo ti handap moal aya nu nyangka yen di dinya teh aya imah. Lantaran nu kadeuleu tayalian iwalti runggunukna kakayon gunung anu ngagedod jaranggotan sarta semu-semu harieum poek. Pantes pisan jadi panonoban sasatuan nu garalak. Harita teh Bahrowi jeung Andi keur tinggal linjing we di tengah palataran. Sedengkeun Sudinta jeung Ardasim carempego dina taneuh hareupeun golodogna. Keur nyaraksian lantaran poe eta mimiti Bahrowi rek nurunkeun elmu panemuna ka Andi anu geus dianggap minangka anakna.
Pangajaran kahiji Andi. Bahrowi ngagorobok bari ngalungkeun bedog ka Ani anu ditampa ku Ani kalawan saguriwal pisan beunang disamber perahna terus dipalangkeun dina dadana. Alus Andi. Hade Andi hade. Acan bisa disebutkeun sampurna pangabisana. Lamun teu bisa newak bedog nu dialungkeun. Maneh lulus dina ujian Andi. Bahrowi nyakakak bari nepak-nepak dadana tandani ngarasa sugema. Lantaran tetela budak buntung teh cukup ngabogaan sifat-sifat nu memang dibutuhkeun pikeun narima pangajaran nu kumanehna bakal diajarkeun. Geus kitu mah kakara Ani ku Bahrowi digemleng di palataran. Kitu we mimitina mah diwadah jurus-jurus nu harampang tingkatanana. Tapi kangaranan geus aya dadasar ti tadina. Boh Bahrowi nu jadi guruna atawa Sudinta katut Ardasim nu harita nyaksian. Es duning teu wudu pada-pada ngarasa kaget. Lantaran Andi teh calakanaker. Kakarasa geprakan oge jojol apal sarta dina dicobana teh tetela. Matak gede hate pikeun ngajar. Bahrowi saeutik oge teu nyangka yen Andi teh saenyana mah geus ngamilik pangabisa warahan nu jadi bapak kukutna. Kira-kira geus 5 jamna Andi dibere pangajaran ku Bahrowi. Kakara disina reureuh heula. Lantaran maksud Bahrowi teh Andi rek dibere pangajaran kilat. Kahiji rumah budakna kacida calakanana, kaduana atuh supaya gancang bisa digunakeun pangabisana. Lantaran maksud Bahrowi mah Andi teh rek terus dibabau usaha. Ditunda di imah mah rek jeung saha cicingna da puguh eueuh deui nu sejen. Ukur manehanana we tiluan ka 4 ani. Geus sakira cukup istirahatna. Bahrowi ngalinjing deui we di pakalangan pikeun neruskeun deui mere pelajaran. Waktu Andi nuturkeun, pokwe Bahrowi nyarita nitah nyokot bedogna nu tadi ditunda di imah. Cing, cokot heula eta bedogna Andi. Bahrowi marentah, red ka Ardasim jeung Sudinta. Hek Bahrowi ngerjepkeun panonna. Andi nu harita geus ngalengkahkeun sukuna rek asup ka pakalangan. Kalawan teu ngalobakeun tatanya, manehna narik deui sukuna terus malik leos we indit. Maksudna rek ka imah. Red ka Ardasim jeung Sudinta nu keur nyarane kana bilik handapeun panyaweran. Lar, Andi kaliwat ka hareupeunana. Nah atuh, kalawan teu disangka pisan. Ari sabrut teh Sudinta nyebukeun peureupna kana iga burung Andi. Sedengkan Ardasim nu aya di katuhuan Sudinta manehna ngahiukeun peureupna rek mepeg sirah. Tapi untungna teh Andi cukup ringeus. Matana nu seukeutna teu beda we ti si ruyuk. Geus bisa nitenan kana pibahayaeun anu bakal karandapan ku dirina. Kalawan sakilat naker manehna malik sarta ngajol ka tukang ngabarengan gerakan dua leungeunna anu saterusna disusul ku gerakan suku katuhuna. Nu barukarna teu kira-kira hebatna. Ardasim ngagoak bari leungeunna kekerepengan lantaran dibentur ku leungeun buntung Andi. Sedangkan Sudinta anu ngarojok iga adadak di kokowongan teu beda we ti anjing katinggang halu. Lantaran sanggeus leungeunna disuliwa ku Andi terus digadona dihanca ku dampal suku. Nya lumayan nyerina lain caturkeuneun da eta we. Katempona ngadadak gado Sudinta teh siga jadi bengok. Sedeng Andina sorangan sanggeus nangayakeun gerakan nu memang kacida nyugemakeunana. Manehna jadi molohok bengong ngarasa kaget sarta helok ku kalakuan Sudinta katut Ardasim bet teu pupuguh kawas nu rek ngabinasa. Hebat Andi. Catat pangajaran kedua. Bahrowi ngadadak ngagagak bangun anu ngeunaheun naker.
Heg manehna nyamperkeun ka Ani bari nepak-nepak kana tonggongna. Tapi ari Ani mah keukeuh we molohok teu ngarti. Panon teu leupas ngawaskeun paripolahna Sudinta jeung Ardasim anu masih keneh pupuringisan. Ka Bahrowi mah ngan ukur ngalieuk sareret. Terus we deui manehna neuteup ka hareup bari pinuh ku rupa-rupa pananya anu ngulibek dina hatena. Wah, Ani, kadieu geura, kadieu. Bahrowi bari nungtun leungeun Andi. Ditungtun dibawa asup ka pakalangan tempat diajar. Yo, Ani, Bahrowi neruskeun caritana. Eta lakuna Ki Ardasim jeung Ki Sudinta tadi teh. Sanyana mah lain maksud sabenerna rek ngabinasa ka hideup. Tapi eta teh mangrupa pangajaran nu kadua pikeun hidup. Nyaeta sing saha oge teu bisa dipercaya sapinuna. Lantaran leuwih jero beunang diteuleuman. Tapi hate jelema mah sanajan deet ge da teu bisa kakobet. Tegasna ngan diri pribadi nu bisa dipercaya kalawan gemblang teh. Nu matak catet Ani dina ati. Poma hidup ulah kagero kunu bodoh kapincut kunu lungguh. Ulah kapelet ku gercekna pinter nyarita atawa kaceot ku pamulu nu bangun bager. Lantaran ari hatena mah buat aing sabalikna. Ulah-ulah bisa matak ngabahayakeun ka diri urang. Begituna Omat kudu dicatat. Ieu teh mangrupa pangajaran anu kadua. Kaharti Ani. Kartos. Janten Mang Inta sareng Mang Dasim teh sanes leres Bapak. Andi bari rutret kanu duaan. Lain Andi. Namung atuh baru karena Bapak dosa Andi teh. Teu naon. Anggur mah aya hadena. Lantaran ayeuna kanyahoan. Yen naon-naon nu geus diajarkeun ku bapa teh memang bener-bener aya tapakna. Hanas eta Ki Inta jeung Ki Dasim nu kakeunaan mamalana. Bohongan we. Manehna cileureun. Atawa memang nganggap teuing remeh ka hidup. Bahrowi ditungtungan ku ngagak-gak. Yap, ayeuna mah. Urang teruskeun we. Nya, supaya gancang tereh bisa. Geus kitu mah. Dar deui we Bahrowi neruskeun hanca ngajarna. Beki lila beki tembong we yen bener-bener Andi teh ngabogaan bakat-bakat nu kacida hebatna. Nepi ka panon poe tunggang gunung, kakara lekasan. Boh nu ngajarna, boh nu diajarna. Teu wudu kesangna mani ngoprot, teu beda we ti nu dibanjur ku cai. Pangajaran panutup dina poe ieu Andi. Ayeuna hidup rek dicoba ku lempagan Pesabarati. Sanggup? Bahrowi ngasongkeun pananya. Nya sanggem Bapak. Rek kagunakeun kakesitan gerak atawa karancingasan mata? Bahrowi nanya deui. Duanana we Bapak. Andi nembalan pasti. Ade, tapi ingat, Andi, sakira-kirana mang leuwih hade luncat. Gunakeun kakesitan gerak. Bahrowi mapatahan. Nya mangga Bapak. Awas, sadia Andi. Bahrowi ngagero bari ngabelesurkeun Pesobaratina. Nu dijojo sirahna Andi, nu dimaksud teh supaya muridna bisa rikat luncat atawa ngagilek pikeun ngepeskeun panarajang. Tapi boh Bahrowi, boh Sudinta atawa Ardasim, kacida kagetna
Lantaran kabireungeuh Andi teh kalah tetep we ajeg ngabadega dina tempatna. Teu bangun nu ngayakeun gerakan naon-naon pikeun nyalametkeun dirina tina benturan Pesobalati anu keur nyewuk sarta congona nu lancip manco ka hareup. Leuwih-leuwih ieu nu tiluan ngarasa kagetna sarta helokna lantaran ngadadak kadenge anu ngabelentrang. Pesobalati teh jadi ngabelestur ka luhur sedeng badan Andi tetep ngajega dina tempatna. Satika oge kumaranehna teu katiten yen Pesobalati teh ku Andi dipapag ku leungeun buntungna. Nu balukarna ngaluarkeun sora nu ngabelentrang sarta pesona ngabelesat ka luhur. Ngagunakeun gerakan naon Andi? Bahrowi ngagorowoh kaget. Gerakan panon Bapak. Andi masih keneh ngabadega. Waduh, geuning eta ngabelesat ka luhur. Ditimpug ku ieu. Andi bari ngacungkeun leungeun buntungna. Walah. Hebat Andi, hebat. Bahrowi terus nyampeurkeun. Geus nya. Geus ranan ayeuna mah cukup sakieu oge. Isukan urang teruskeun deui. Manehna bari nuyun Andi dibawa asup ka jero imah. Sedengkeun Sudinta jeung Ardasim naruturkeun tukangeunana bari teu lemek teu nyarek. Kanca dangu nilik bubudena mah temong Bahrowi teh nu kacida jigrahna. Kukituna mah manehna boga rasa yen hese capena ngajar teh tetela henteu mubadir. Andi calakan pisan henteu matak musingkeun. Cacakan kakaramungaran pisan geus temong ngawesena. Lempagan peso lain dicingcetkeun. Ieu mah kalah kaditakis. Atuh keur waktu tadi dicoba ku Sudinta jeung Ardasim. Kapan? Lain bae geus dikepeskeun. Tapi nu nyobaan sorangan. Duanana kabeunangan sakaligus. Hal ieu teh pikeun Bahrowi mah teu dianggap hiji kajadian nu luar biasa. Lantaran disangkana panarajang Sudinta katut Ardasim teh henteu sanyana. Da puguh maksudna oge ngan saukur dititah nyoba wungkul. Ngan kabeneranana we Andi kacida cingeusna. Tapi ari pikeun Sudinta katut Ardasim mah lain deui reaksina. Eta we maranehanana nepi kating harulang bangun ulang. Pokona mah kacida ngarasa teu ngartina. Dumeh Andi make bisa nakis tur jeung bisa males narajang deui. Lantaran nyobana tadi teh lain ngan saukur bobodohan. Tapi estuning sanyana. Komo mun diingetkeun yen Andi teh diajarna kakara dina poe eta pisan. Tapi naha gerakanana sakitu rancingasna sarta kaitung hebat oge teu jiga-jiga nu kakara diajar. Kukituna Boh Sudinta boh Ardasim marenahanana geus baroga sangkaan yen Andi teh tangtu sakurang-kurangna geus ngabogaan pangabisa. Marenahanana teu percaya lamun Andi bener-bener budak bolos terong kosong. Tapi pikiran kitu teh ngan ukur disidem di jero hate. Pokona mah ngajaga bisi Bahrowi salah harti. Lantaran diilik-ilik Bahrowi teh keur kacida gerahna malah siga nu semu-semu agul sagala. Dumeh kakara ngajar sapoe tapi hasilna geus leuwih ti lumayan. Atuh dina poe isukna kakara oge panon poe meletek. Sudinta jeung Ardasim geus kudu campego deui di buruan. Nyaraksian Andi nu keur hut-het di pakalangan. Ku kitu teh mah ngajarna Bahrowi teh moal make alang kumapalang deui. Sagala ilmu panemu sarta pangabisana rek diketrukeun kabeh ka Andi. Lantaran eukeur mah manehna teh teu boga anak, katurug-turug, boga angkeuhan. Yen Andi teh rek dijadikeun andalanana. Sasat rek dijieun tangan kanan manehanana. Nu engkena di mana manehna geus ropoh. Andi bakal bisa dikahareupkeun pikeun gaganti manehanana sabagai hiji kapala rampog nu dipika gigis sarta dipika serab. Boh kudu jadi babaturan atawa kudu jadi lawan-lawana.
Komo lamun manehna mikirkeun kaayaan dirina waktu ayeuna. Sanajan bener manehna teh kaasup salah sahiji kapala rampog anu dipikaseber. Tapi teu kurang-kurang nu mika ngewa, teu sepi-sepi anu miijid. Anu jona tipa pada batur sagolongan. Lantaran tadi nama anak buahna teh beunang disebutkeun loba oge. Ngan nyaeta narungtutan marisahkeun diri ngawangun deui komplotan sejen. Nu teu saeutik jadi saingan pikeun manehanana. Bohongan kalakuan manehanana sorangan. Salilana tara adil dina ngabagi-bagikeun bebeunangan. Hawak hayang loba sorangan. Rasa maneh boga angkeuhan jadi kapalana. Saperti anyar-anyar ieu. Adria ngabalecet misahkeun maneh. Milu aub ka sejen komplotan. Kukituna baturna teh ngan kariduaan deui we nyaeta Sudinta jeung Ardasim. Anu oge ieu dua jelema teh sanu nyaho mun isuk pageto ngabalecet deui ninggalkeun. Ieu sababna matak Bahrowi ayeuna ngagemleng Andi supaya bener-bener beunang dipake andelan sarta angkeuhan. Bisi we di akhir bakal aya naon-naon nu memangna teu dipiharep ku manehanana. Kanca dangu nya ari pikeun Andi mah bungah we nu aya. Karasa kanyah Bahrowi teh lain ngan saukur jejeunan. Kukituna manehna beuki giling we hatena yen rek terus nuturkeun Bahrowi. Susuganan we manehna lila-lila mah bisa manggihan jelema anu nandasa ka bapana tea. Hiji-hijina jalan nu dianggapna bisa mere bong-bolongan teh nya lian manehna teh kudu bisa manggihkeun jalma anu cacat beungeutna tea. Nu taya lian eta teh Adria nu geus lila misahkeun maneh ti Bahrowi. Tapi kulantaran dina perkara ieu teh Andi tetep bungkem teu daek pirajeuneun curuta carita boh ka Bahrowi, boh ka Sudinta atawa ka Ardasim. Nya munasabah lamun rusiahna teh teu pisan betus kaluar. Kanca dangu kumaha ari kaayaan Aki Surdi sanggeusna ditinggalkeun ku Andi. Nyalain deui dedeupeunana. Mangka-mangka inditna teh ti isuk-isuk keneh pisan. Sedengkeun panon poe geus manceran tacan keneh ngurunyung datang. Kungsi kumanehna ditanyakeun ka ditu ka dieu. Malah terus diteangan mapai-mapai jalan nu berasna ka Batu Gede. Tapi luput teu kapanggih. Manehna kalah paamprok jeung adina. Nyaeta Pamardaka nu keur ngagedi we mentas riributan jeung Bahrowi tea. Bari teu tinggal uah aeh dumeh patepung jeung nu jadi adi kalawan teu disangka-sangka pisan. Tidinya pok we Aki Surdi nanyakeun, sugan tadi di jalan manggih budak lalaki buntung kira-kira umurna 15 tahun. Sakalian we diterangkeun yen eta budak lalaki teh kukutanana budak kadungsang-dungsang. Oge pahatulalis geus teu bogaeun inung bapa. Buntung naonana Kang sukuna? Pamardaka negaskeun, ih lain. Leungeun kencana sambat pigeulang. Sugan we tadi katempo di jalan. Aki Surdi malikan deui pananyana. Mawin teu Kang. Moal ka Palebah Pasir Banteng mah ngaprakna. Moal. Tangtuna ge ka jurusan Batu Gede. Tapi keun bae meureun, kelah sakedeung deui ge balik. Hayu ayeuna mah urang ka imah. Lain, rek ka mana udah teh? Ih, ngahaja we rek nganjang ka Akang. Sono kuring teh.
Acek damang Kang. Cager. Oh nya puguh kalancek teh ulah miceun. Papeureun akang jeung acekna teu bisa nempo ka ditu. Kumaha barudak di lemur udah. Sae Kang. Lah nyaeta inung barudak mah. Mung batu kumejot hoyong nepangan ka akang sareng ka acek teh. Mung nya kumaha atuh da barurat di jalana sanes teh muteun Kang. Nya kitu da. Rajan akang oge jeung acekna ngan bati hate we. Kieu puguh ge ari pajauh jeung dulur teh hese papanggih. Mohon kitu Kang. Pamardaka ngahaminan bari jongjon we leumpang ngareneng jeung Aki Surdi. Pikeun nu teu nyahoeun mah moal aya nu nyangka Adi jeung lanceuk lantaran umurna jauh pisan ganyorna. Sanes Kang. Nah, budak urang mana manehanna teh? Pamardaka neruskeun caritana, ngalelekan dumeh ngarasa panasaran hayang nyaho. Urang Cipancar, anakna Ki Rais. Kapan Ki Rais teh geus lila maotna. Aya nu nandasa eta ku begal di lebah tutugan pisan. Can ngadenge beja meureun udah mahnya. Anakna Ki Rais. Innalillahi. Kutan Ki Rais teh tos maot. Pamardaka teu wudu mani ngajenghok. Teu nyana Ki Rais. Nya pantes atuh budakna jadi kadungsang-dungsang lantaran teu aya pisan barayana. Nya sae we. Budakna ku akang dikukut mah. Ari nu ngarawatan mah eta ge aya. Kisah Hudi. Batur salemurna keneh. Udah ge tang tuawu. Kan nya eta. Ayeuna sanggeus manehna rada ngarti-ngarti. Nya manehna teh lunta teu Cipancar. Maksudna mah rek baluruh nu ngabinasa bapana teh. Ari akang panteg karunya ka manehna teh. Nya diandeg lumayan pikeun pibatureun keung. Ongkoh pangpangna mah inget ka Ki Rais bapana. Sabaraha taun budak teh umurna Kang? Pamardaka pohoeun deui. Padahal tadi teh ku Aki Surdi geus disebutkeun. Ya we 15 tahun mah meureun. Nah kitu da. Aki Surdi saterusna malik nanya. Can sawa bener geuning. Tapi aya gede hate kitu nya budak teh Kang. Pamardaka bari ngareret ka Aki Surdi. Aduh kanca. Cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, teudeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.